Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Kasiku ku Indung bagian kaopat. Ieu anu nganggitna nyaeta Bapak Sukandara. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Lah Mang Aden mah hirup zaman kiwari mah ulah loba teuing pancaraken. Tapi nu penting mah asal aya pangakuan urang duaan sebutkeun we yen entin teh pamajikan kitu. Mun teh mah aya tatangga anu nanyakeun ka Mang Aden. Jadi beres mun disebutkeun kitu mah lain ceuk entin bari gek diuk ngalendean ka Raden Gandarana. Dijawab kitu teh ku entin Raden Gandarana meuni pehek pisan balem teu bisa ngajawab tapi hatena ngadak-ngadak ting sariak. Ingat ka anak, ingat ka pamajikan anu disangsara di pangumbaraan. Ras deui ingat yen manehna pribadi bareto mah goreng-goreng ge jadi tokoh masyarakat tukang mamatahan ka batur ku pidato. Ras deui ingat ka cipta keurna jadi presiden direktur NP. Dina pikiranana ngulibak sagala persoalan hirup kacipta bruh breh ebreh kabeh awakna karasa rariged paranas tiris. Kunaon Mang Aden kawas anu nirisan ceuk entin bari nyabak kana tarangna Raden Gandarana. Panas tiris merentin Mang Aden teh sok pencetan tin tah ieu sirah. Jeung dipencetan mah mending ge meser bintang 7 nomor 16 geura. Sakedeung ge cager golerkeun we walon entin bari lewas kaluar meuli bintang 7 ka warung. Sadatang-datang ka imahna terus entin nyician cai haneut sor disodorkeun ka Raden Gandarana atuh terus ubar teh di dahar. Dug bae si Mang Aden sare ngagoler dina kasur anu teu make ranjang atawa bangku. Sapoe dua poe mah Raden Gandarana awakna ngarasa jag-jag cager tapi ari geus katilu poena mah rai deui panas tiris. Beunang sabulan ngan kitu jeung kitu wae geringan teu kawur cager. Tapi najan kitu si entin mah biasa wae tara barang geureuh tara pasea kaosnya anu laki rabi runtut rawot. Atuh ku kitu teh karasana ku Raden Gandarana oge asa nyaan entin teh pamajikanana. Sajero Raden Gandarana gering teh nganti borang wungkul ditungguanana ku entin teh dah ari peuting mah mus-mus kenceling indit ngadoneangan usaha kakalayaban ti peuting di Kiara Condong atawa di Cicadas. Najan kitu ge Raden Gandarana henteu bisa majar kumaha da geus tamaha dirina rek nyingkah ka mana. Komo ayeuna mah awak geus begang pakean geus rudin turug-turug geringan mun tea mah papanggih jeung urut kawawuhanana bareto. Keurna masih keneh jugala moal boga beungeut kitu ceuk pamikiranana Raden Gandarana beri ngagoler ngarasakeun ka nyeri di imah sorangan gular goler. Dina hiji poe Raden Gandarana hudangna ti heula batan entin lantaran entin mah peutingna tas lalajo wayang di yayasan ngegebrak we sare tibra. Ari hudangna ti heula teh pedah Raden Gandarana hayang kiih mani pangseng tapi barang rek cara pisan kiih meuni ngebiri giding nyarieun da meuni nyengir. Ih cenah. Tin hudang geus beurang tin. Geura ieu Mang Aden kunaon ceuk Raden Gandarana bari ngahayungkung. Singan ngilikan kunaon Mang Aden teh entin bari ngorejat hudang nempo bobogaanana Raden Gandarana. Geuning eta panyakit rujit. Geuleuh keumeuh ceuk entin bari bibir gidigan. Na kunaon atuh nya ieu teh tin? Da saumur nyunyuhun hulu kakara make nyeri kiih kieu ceuk Raden Gandarana pasemona alum nguyung jeung sengar-sengir bangun kacida nyerieunana. Rai poe sabulan dilana panyakitna Raden Gandarana beuki ripuh beuki rujit. Da lain bae nyeri kiih tapi jeung terus deui mimitina mah carenang dina lebah irungna cenang terus dipeceh. Geus dipeceh ngagedean nepi ka jadi borok. Jiih hanyir ka ambeuna.
Ari diubaran ukur ku ubar-ubar sakaingetna salep atawa naon bae sakur papatah-papatah ti babaturanana anu ngarasa karunya, tapi batan cager mah kalah kabeuki payah. Dasar lalaki teu uyahan mal henteu tateh ngobok nu sajen daweuh kaseubehan ari umur tunggang gunung ari kalakuan kawas budak nyaho-nyaho kitu mah sok daek ngobok batur. Teu sudi teuing kacicingan oge boro-boro make hayang ngaladenan jelema rujit kitu. Tin sumpahan age ka pangeran Mang Aden teh teu rumasa kanu sajen salian ti ka entin mah pira aku meureun kanyahoan mun boga dosa mah ceuk Raden Gandarana bari panonna mencrong hatena ngagerbet gemes. Dasar lalaki teu boga kaera teu boga pikiran hayoh make nuding-nuding ka di dieu. Ieu mah jelema bersih saban bulan ge sok disuntikan ku pamantri nu matak jauh tina panyakit kitu di dieu mah. Ceuk entin mari jajabris jeung lajag-lajeg. Papaseaanana Raden Gandarana jeung entin meh saban poe taya reureuhna mes-mes dar pasea. Sedeng panyakitna Raden Gandarana ayeuna mah beuki parna da irungna geus mimiti songek ngomongna jadi ngirung. Dina hiji peuting sabot keur sare Raden Gandarana ngadenge aya nu koketrok ti luar tuluy ku manehna panto dibuka. Barang brai teh entin dianterkeun ku hiji lalaki jajaka keneh. Si lalaki teh nempo di imah entin aya lalaki diharudum teh ngaregog rek mundur deui ngan kaburu dihuit ku entin. Da sanes saha ieu mah pun emang ceuk entin bari si lalaki teh dibedol ka jero imah. Atuh bus wae si lalaki irung coreng teh asup ka imah bari gek diuk deket panto ku manehna kaambe bau heok hanyir pes damar di pareuman duka teuing kumaha saterusna mah taya nu nganyahoankeun salian ti entin jeung si lalaki irung coreng teh nu kadenge ngan karasa keresekna Raden Gandarana anu keur gulang-guling ngararasakeun kanyerina bari ambekanana ngahegak hekan. Peuting jempling ti iseun angin ngahiuk di luar poek mongkleng. Si lalaki jeung entin gejelik turun ti imahna kereles les ditereuy ku peuting jempling anu kadenge ukur babaungna anjing anu manting perebut tulang kokoreakan. Kana hate Raden Gandarana mah karasana teh sumeredet terus ras ingat kana pipaeheun. Duh Gusti, cabut wae nyawa abdi. Batan kieu teuing mah. Gusti. Bari ngagoler ngararasakeun nyerina panyakit jeung pupuringisan gerang-gerung, Raden Gandarana ingat kana kalakuan-kalakuan anu geus kaliwat. Bridai kacipta karena masih keneh jaya nyel sebel ari ras ku dinya nyeri ku entin nepi ka isuk-isuk. Taya balik ka imahna datang sotenan geus borang kitu ge panonna mani loyo celeuyeuk bangun tunduheun sedang buukna anu menang dikrel awut-awutan kusut. Mang Aden gerah hudang geus borang eueuh pisan gadag sakitu rarujit halanyir teh lain heug diubaran ka ditu leob ku cipana sakalian. Ieu mah kalah ka ngajedog we geuleuh lah rujit najis ayeuna mah kacicingan oge ceuk entin bari mubetkeun panto. Tin kumaha atuh da Mang Aden teh kieu wayahna we teu kebat nyaritana da kaburu ditempas manten ku entin. Rawas-rawasnya wayahna kumaha wayahna teh. Ieu mah Mang Aden pangna entin teu hees di imah teh tu da kumaha teu deuk geuleuh sakieu balawu hanyir boro-boro semah anu rek ka dieu dalah anu sapopoe aya di dieu ge geus teu kuat aambean. Dasar sial ieu bisin teu nyaho geus sababaraha poe di dieu teu meunang duit da semah ge geuleuheun rek ka dieu teh. Kudu kumaha atuh Mang Aden teh tin ceuk Raden Gandarana ngalengis. Mang Aden naon? Aden rujit ayeuna mah kieu weh diputuskeun yen ti semet ieu di dinya kudu nyingkah ulah aya di dieu rek ka mana rek ka mendige mangsa bodo teuing rek modar ge hos teuing salaki lain baraya lain
tedek ngineng tedek kalengitan kuno kitu patut. Raden Gandarana terus nangtung bari di kukudung ku sarung lempang nararampelan rumanggiung inditi imah entin beri cerik rambaiku Cipanon pikeun nagar-nagarkeun lempang na top kana pagar nu ngalek-lek dipake itu bari ingkud-ingkudan laju kakalerkeun sakur anu kadeketan bibiri gidigan lantaran geleuheun tapi mun ninggang ka jelema anu ridaweun mah sok dibere kadaharan sahuap sakopeun atawa duit. Geus kitu tuluy lempang deui ingkud-ingkudan sedang duduk kuina dilelepkeun ka hareup ari sarena sok ngagoler dina jongko-jongko anu rada bunyi teu kaanginan teuing. Tapi upama geus tunduh jeung kacida pisan laparna sok di mana wae golerna aya di handapeun tatangkalan di emper toko atawa mun hujan ka kolong sasak. Mahian kan pasian kajal minutan padangsa. Iya mang lumayan we beri sok dibere duit 5 perak kuno sejen. Isukna deui geus kurunyung nyamperkeun ka kantor PT Jujur. Pasian kan pasian beri namprakeun leungeunna. Iya mang lewas deui nu baramaen teh ngaleos bari ingkud-ingkudan. Meh saban poe nitir datangna ka dinya teh jeung sok nempo kira-kira pukul 8 isuk-isuk dina hiji poe jol deui nu sok baramaen teh datang ka dinya sarta tarakung si nyebut pasihan gan da geus ngalanggan teh sok bae dibere duit. Menang sababaraha poe anu sok baramaen teh taya datang ka dinya teu wudu anu bogana PT Jujur ngarap-ngarap hayang mere da geus ngalanggan. Pasihan kan pasihan pasihan abdi tegan tah geuning datang deui ayeuna mah ka mana wae emang teh geungiteun kuring teh biasana sok ka dieu ari ieu geus 3 poe teu datang amni nyeh unyul nyulakan walon nu baramaen yeuh mang tah beri sok dibere duit nyuhun nyulakan munyi-munyi Gusti Allah malas kasayan julagan umang ditongahkeun ceuk nu baramaen bari ngaleos mentas jalan barang mentas jalan meureun teu kanyahoan aya beca nyuruduk tarik pisan sedang nu baramaen teu nenjeun da duduk kuina dilelepkeun atuh seot gebro bae kadupak cungkel bae kokosodan didinya ari tukang beca nareuwaseun pisan terus nu baramaen teh digugulung sabot kitu rob nu rek narulungan kunaon ieu teh cik Somantri direktur PT Jujur teh langganan nu baramaen kusabab parna regeyang bae dibawa kana mobil dianterkeun ka ranca badak tapi barang nepi ka ranca badak sanggeusna diubaran henteu katulungan deui da kaburu karwak manten nyawana paturai jeung raga sanggeus kateranganana diilikan sing horeng nu sok baramaen teh urut mitohana Somantri ngan Somantri henteu awaseun da kalinglap deui teu loba carita Somantri teh da sidik urut mitohana bari gogodeg hareuneg tuluy manehna nitah ahli mula sara layon di ranca badak sedang waragadna kabeh jadi tanggunganana Somantri. Teu sangka apa nepi ka kituna cek gerentes hatena Somantri panonna carinak dak rambisak ingat kana kahadeanana Bareto. Saha nu maot kamari teh euy cek ahdi nanya ka Somantri. Pagandarana walon Somantri anu harita diuk parendeng jeung pamajikanana Nyi Halilah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun cek ahli bari gogodeg. Nya euy da kitu geuning kersaning pangeran mah Somantri bari ngareret ka Nyi Halilah. Saha nu ngurusna euy? Si Nyai we anu nguruskeunana mah bareng jeung dewek. Nuhun Nyi man urang mah tong nginget-nginget ka jaman anu geus kaliwat euy tapi eta teh memang tulunganeun urang da cacakan mun aya akang mah kamari nya meureun maman ngajak Nyai. Ah Kang sanaos abdi teu diajak ge ku Kang Maman abdi sorangan gaduh kawajiban kadah nulung abdi ge henteu ngukur yen eta teh tilas mertua Kang Maman tapi sidik eta jelema tulunganeun sedang urang kanu kitu
kedahna nulung teh walau nyi halilah bari ngareret ka salakina. Kitu euy. Da cacak mun dewek bareto henteu diwarah ku paganda dina usaha. Dewek teh can puguh bisa kieu jeung can puguh bisa tepung jeung ilah ceuk Sumantri bari muntang kana tak-takna halilah. Nya tak kitu mangfaatna teh anu matak paingan ceuk si laing bareto basa urang harita ka ibu Juminah teh yen ka nyeri kapeurih teh minangka ubar nu pait pikeun ngandelan jeung neguhkeun iman. Dip jarampe taya anu nuluykeun caritana sakemek-kemek acan koloyong nyi halilah ka dapur ari balik mawa cikopi jeung ranginang. Mangga Kang Ahdi geuning di dieu mah ranginang we nu aya teh ceuk nyi halilah bari nyodorkeun 3 gelas cikopi kana meja. Harinya di batur mah moal aya susuguh bangsa kieu sabab hese ketan ari di dieu mah mama melaketan henteu kudu meuli ka pasar ceuk Ahdi bari ngarongkong kana ranginang. Iraha urang kategelaga teh urang ngalongok ibu Juminah teh ceuk Sumantri ka pamajikanana. Mangga teu langkung Kang Maman sakalian candak landong nu kamari teh da teh acan dianterkeun. Euy ari emak teu Ciparai bejana aya di dieu. Ahdi harita nanya ka Sumantri. Mangkukna ka dieu teh da ku ilah dipapagkeun ka Ciparai malah saterusna ku ilah diandeg teu meunang mulang deui. Tudah watos geura Kang Ahdi emak di Ciparai cuang cieung da si endang aya di dieu sakola piraku urang anu jadi anakna luas ninggalkeun indung di lembur. Nu mata ku abdi teh teu babadamian heula jeung Kang Maman dibantun we ka dieu da di dieu lalaga ngolon ilah bari ngareret ka salakina atuh Sumantri anu dideret ukur unggek tanda panuju. Di sugan di Cijagra mah sok aya pilanjangan mun aya nu daekeun bawa we ka dieu ilah capeun teuing henteu boga batur. Sugan aya tangtu kudu dewek dibawa ka dieu lalaki atawa awewe euy pibatureun teh ceuk Ahdi ka Maman. Atuh ari pilanjangan mah istri Kang Ahdi ceuk nyi halilah. Nya akang nu salah denge dedengean teh pibujangeun anu matak nanyakeun teh bisi salah. Ahdi harita bari ngahahah seuri. Sanggeus ngalobrol di imahna Sumantri Ahdi terus bae balik da kadinya soteh nyimpang we pedah tas di kota teu ngahaja ka dinya. Kabeneran poe Ahad harita Ahdi jeung cicih pamajikanana keur dariuk di tepas hareup bari maraca koran teu kanyahoan ti mana jolna kurunyung aya awewe ngais budak umur 3 tahun satengah. Milih kana romana mah eta awewe teh aya keureut-keureut geulis ngan kacidarudina bajuna ge tatambalan awakna begang sedang budakna meuni begeng matak pikawatireun anu nempo. Dumandakan hatena cicih pamajikan Ahdi jol-jol rei bae aya hate karunya eta awewe teh terus dibawa ka dapur sina dahar jeung anakna. Teu wudu ponyoeunana teh kawas anu kacida pisan lapareunana. Sanggeus si awewe teh dahar terus ditanya ku cicih. Di mana urang teh pamatuhan Nyai? Abi teh teu Cipamokolan juragan walona mani peureum. Ari ieu budak saha jeung ka mana ari bapana? Pun anak ieu gan dupi bapana mah duka ka mana parantos 5 sasih ngantunkeun da abdi dikeser walon awewe bari ngusapan anakna. Budak teh pek diecageun tina aisanana tapi teu bisa eundang tungkalah ka rarampeolan da puguh gering cacingeun. Lain kitu daek nu Nyai cicing di dieu sagawe-gawe bae di dieu mah batan luntalan to teu puguh. Atuh abdi gan ngaturkeun rebu-rebu nuhun kana kasayan manah juragan. Upami juragan kersa nampi mah ka abdi teu kebat nyaritana teh da kaburu murubut Cipanona. Tah atuh kitu mah ece moal neangan nu sejen ceuk nyi cicih bari terus gegerowan ka Ahdi salakina. Kang Ahdi ka dieu geura ieu si Nyai teh
urang sina di dieu weh keur batur di dapur. Da abdi lah mindeng nyeri cangkeng ari barang gawe berat teh. Syukur we atuh Ci, ari daekeun mah nya akang mah satuju wae. Pek atuh Nyai, tah di dinya bae kamarna mah urut goah bareto, tapi da ayeuna mah geus bersih, pek bebenah. Ieu samakna tuh pangku bangkuna bisi tiis ngagoler dina tembok mah. Ceuk Nyi Cicih bari merean samak jeung anggalna atuh terus deui dipisalin, dibere baju lungsuran jeung sampingna. Budak oge dibere baju urut anakna. Poe eta si Lanjang teh dituduh-tuduhkeun kumaha carana digawe, boh masak, boh nyeseuhan, teu wudu singer digawena mah bubuhan urang Cipamokolan kitu. Bada magrib Ahdi jeung pamajikanana Cicih keur uplok ngobrol di tengah imahna nyaritakeun kakarunyana ka si Lanjang anyar teh. Nyai, ka dieu sakedeung bawa weh eta budak teh di dieu. Mangga, walon si Lanjang anyar bari solongkrong nyamperkeun popoyong kodan gek diuk deukeut balik panto bari ngalahun anakna. Ari Nyai teh saha ngaran? Ame eta henteu kagok nyalukan teh, ceuk Cicih bari ngareret ka Ahdi. Sabot keur guntreng kitu di luar kadenge aya Vespa, tet tetet tetet. Terus aya nu keketrok kana panto. Ahdi jeung pamajikanana gewat nangtung muru ka panto, barang brai panto dibuka, sing horeng Somantri jeung pamajikanana Nyi Halilah ngadon nganjang ka dinya. Punten, cek Nyi Halilah bari nyerenge seuri sanggeusna asup ka jero imah. Ari sagala rupi teh sok nganyar-nganyari nganggo pupuntenan. Apan sanes ilah teh walon Cicih bari nyeleuketeuk seuri mani bareng sareuri jeung salaki-salakina. Ngen euy ka dieu geus dikunci Vespana, ceuk Ahdi. Geus, bari gek dariuk dina kursi. Di mana ieu teh ngabring-ngabring? Ngajawe ka dieu di imah kesel ari poe Ahad teh walon Somantri. Nyai, cing naheur cai kadinya. Si Lanjang teh terus bae naheur cai dina kompor bari ngangais anakna anu keur nyusu ngagenyol bae. Lain kitu euy, kumaha Ibu Juminah teh? Aya mendingna ayeuna mah, ceuk Ahdi muka carita nanyakeun Nyi Raden Juminah. Lah nyeta euy, nilik syariatna mah kawas-kawas walon Somantri. Muhun ceuk, rupina mah pondok harepan ibu teh da parantos repot pisan geningan. Kamari basa abdi ngalongok bari nganterkeun landong, tos teu tiasa gugah-gugah acan, ceuk Nyi Halilah megat kalimah salakina. Ngan eta we euy nu jadi susah teh. Ibu sasar wae nanyakeun anakna, mangkaning neangan ka mana, da urang mah teu nyaho. Urang asupkeun wae kana advertensi sugan heug kabacaeun ku manehna, ceuk Ahdi harita. Muhun Kang Man, mending ge kitu lebetkeun we kana koran, hawatos ku ibu sugan we kabaca ku putrana Nyi Halilah mairan. Sejero Nyi Raden Juminah gering teh anu olok tombok mah Somantri jeung Nyi Halilah, sanajan Nyi Raden Juminah urut mitohana Somantri oge. Nyi Halilah henteu ningnang tumarumpang malah nyaah we nu aya, henteu geuneuk teu maleukmeuk. Istuning hatena teh ridho sakalilah sejana karena Allah. Nyai, asak cai teh, ceuk Cicih. Parantos walon anu di dapur. Nyician kopi we 4 gelas, dina lomari kopi jeung gulana mah pek we kainya diajar. Teu sabatara lila Nyi Lanjang datang bari nanggeui baki nu dieusi 4 gelas cikopi. Bieuna mah teu luak liuk itu ieu ge, da teu boga sangkaan sacongo buuk. Nah atuh barang geus deukeut kana meja ari solorok kebro bae baki teh bahe. Gelas pareupeus caina abur-aburan mecret kana pakeanana pribumi jeung semah. Ari Nyi Lanjang hareugeun panonna melong ka Somantri. Yayung, ceuk Somantri. Waktosna kabujeng see pamirsa. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.